barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya haturan wilujeng petepang dangu deui sareng si Abah urang lajengkeun deui dongeng Sidik Budak Ajaib seri ka-3 dina denget ayeuna urang hanca deui. Lambung sate acana haturan kanggo sadayana kaum dangu anu biasa maneh sarumping komen terus kan tanu teu acan subscribe mohon diantos subscribe na itunya loncengna ditakos podos aya pangeling-eling atanapi ngibran dina waktosna sumping ieu dongeng ka kaum dangu sadayana. Satena simkuring hoyong nepangan ye haturan kaum mangguru ruswana wilujeng ngadangukeun Abah Awi hatur nuhun kana kasumpingan anak waktos dinten Jumaah hapunten simkuring teu tiasa nepangan. Jalan aya wagelan Kang Kevin mugi sukses lajeng channel Getih Sunda. Pancep Sopian, Cep Dodi haturan sareng Neng Penny, oge Kang Omang Tawes, WD, Waepen, Kang Nana Batu Jajar, Mama Risana oge saya kantenan, Kang Aceng Taylor semua di Leuwi Gajah haturan, Kang Ade Sukarna, Mama Silmi, Kang Oteh Isuliani, Kang ADP, Kang Oteh Wiwin, Mang Asep, Bicucu di Cikembang, Kang Agus Setiawan di Bekasi oge, sareng Kang Apidah, Abah Juna, kayaknya Rumah Kucing Abah Juna haturan wilujeng ngadangukeun Kang Roni Uye, kum Kang sadana we ye, anu sami-sami saserengan wilujeng ngadangukeun Sidik Budak Ajaib seri anu ka-3. Jung nangtung bari musurkeun tanagana tina puseur anu sok karasa aya hawa anu maju mundur. Terus disalurkeun kana leungeun kenca katuhuna bari nuturkeun gerak saperti nu aya dina eta kitab. Mitra kaum dangu leungeun kenca katuhu diranggahkeun ka luhur. Mimiti tina udel maju kana dada bari ramo-ramo muka rekep diadekeun. Tulu diangkat ngeleuwihan sirah siga nahan barang anu rek ninggang kana sirah. Didorong deui ka hareup pas tina urut mimiti leungeun gerak tadi datang. Barang bari nyebut Allah, dorong make tanaga. Seak Allah. Jang Sidik ngucapkeun kalimah Allah, alon pisan. Buricak hiji sinar tina leungeun Jang Sidik kaluar nyerepet kana lawang guha. Geleger, rieg eta patempatan kawas aya kajadian lini anu gede. Sora ngageleger nyeor kaluareun eta guha norobos kana hiji tangkal anu jauhna aya kana 500 meter sarta kaasup tangkal anu panggedena. Korosak paladug aya hasup pas dina urut tadi cahaya nemrag. Eta tangkal teruntungan balukarna gorowong parat ti sisi ka sisi. Eta sinar terus nyuruwuk nemragan kana kakayon nu aya di eta leuweung. Aya kana puluhna tangkal anu barolong kena ku tenggelan Jang Sidik. Ker burulu laneuheun guha seah siga aya urug disusul ku oyagna jagat. Jang Sidik ruas anu lain memeueusan akibat anu dilakukeun ku manehna. Ngahuleng miraga meneng. Gening eta anu disebut pernapasan kasaktian teh. Tapi naha baik ngabalukarkeun pangaruh karuksakan kanu sejen. Tur bisa ngabalukarkeun korban kanulian. Mun apal pikieun mah manehna moal coba-coba ngagunakeun eta pernapasan. Mitra kaum dangu, sabenerna mah manehna teh paling benci kekerasan. Ras inget kana kajadian sawatara tahun ka tukang anu kaalaman ku dirina.
Pang-pangna manehna daek ngalakukeun teh pedah dina judul eta ilmu nu aya dina eta kitab. Ilmu kasakten, kesehatan jeung pernapasan. Memang anu dipigawe tiap subuh bari ngatur napas karasana kasehatan jeung awak karasa hampang himping. Tur karasa memang aya hiji pengobatan kana awak manehna. Jang sidik tuluy malik, gebeg ngagebeg, ningali monyet sadua-dua keur sarujud ka manehna. Mun apal kana basa nama kieu omongan Jang Sidik. Sobat, kunaon andi kaduaan bersujud ka kuring? Jang Sidik nanya bari kerung. Ampun Raden tewan tuntang nya campa salira kapungkur kuring duaan tos janji kapun guru sareng murid-muridna bade taat tur bumela dugi ka iraha bae. Cek eta monyet bari tetep sujud. Kek, saha guru maneh teh jeung saha murid-muridna? Jang Sidik nanya deui. Pun guru nuju teu aya duka ka mana. Sedang murid-muridna aya dua nyeta Ki Sidik sareng Ki Hasan. Gebeg Jang Sidik ngagebeg yen ngaran manehna kasebut-sebut atawa memang aya Sidik anu lian. Kitu hate Jang Sidik noroweco. Jang Sidik tuluy nanya deui. Ari kuring ceuk anjeun saha? Punten non. Pami telepat mah nya salira pisan Ki Sidik. Cek eta monyet bari tetep sarujud. Geus, geura cangkat ayeuna mah ulah sujud wae. Teu bener eta teh. Sabab anu pantas disujudan mah iwati Allah. Geura cangkat jeung geuning aranjeun apal ka kuring anu ngaran Sidik. Temal Jang Sidik. Teu aya jalmi anu tiasa ngagaduhan ilmu tengeulan samodel tadi. Iwati murid pun guru. Margi tengeulan ilmu eta pisan ciri murid-murid anjeunna. Nganti murid ka selangku waktu anu lami. Duka sabaraha taun, duka sabaraha ratus taun. Cek eta monyet. Geuning anjeun apal eta sajarahna. Kituna teh bari nyengkatkeun eta dua monyet anu sarujud wae. Mitra kaum dangu barang diangkat teh eta dua monyet mani pageuh jeung asa berat. Teu beda beratna ti gunung batu. Mitra kaum dangu dak dumadakan tanaga tina ilmu pernapasan teh kaluar nyurungkuy kana leungeun Jang Sidik. Nu antukna eta dua monyet kaangkat. Bari kayaan tetep sarujud kawas mangku patung monyet. Ieu teh moal carangkat? Tanya Jang Sidik. Teu wantun. Cek eta dua monyet. Cenah tadi aranjeun rek narurut ka murid guru. Tapi nyatana geuning. Bangga nun. Cek dua monyet bari terus cengkat terus ku Jang Sidik eta monyet diturunkeun. Sok caritakeun ka kuring. Kumaha lalakon anjeun tepung sareng pun guru teh. Jeung kusa eta beuteung bet aya anu ngaput. Bari di jerona aya dua kitab. Cek Jang Sidik nanya, kituna teh geuk diuk pahareup-hareup. Sababaraha taun ka tukang manehna duaan keur arulin di eta leuweung. Biasa bari neangan kadaharan. Keur jongjon diuk dina dahan bari ngenyo barang dahar. Teu kanyahoan maehna bet aya anu maledog ku hiji pangpung. Sing horeng anu maledog teh hiji monyet gorila geus mancorek neungeul sirahna deui sigana rek di arah polona. Ngan sawaktu eta peureub gorila rek tepi kana sirah monyet teh aya hiji sinar nyipat kana sukuna gorila. Sret petak. Sinar nu semu hejo keuna pisan kana tulang sukuna gorila. Teu diengkekeun deui eta gorila ngakebut ragrag ka hiji lamping terus ngoleang ka jurang. Si horeng eta sinar kaluar ti hiji leungeun jalma anu terus nulungan dua monyet. Eta dua monyet bakat ku atoh ditulungan janji rek satiasa tuhu nurut kana parentahna eta jalma. Mitra kaum dangu ti harita dua monyet caricing di hiji guha marengan guruna sakapeung sok sinamantuan ka dua gorila
anu jadi raja di lebaheun eta tempat. Malah eta dua monyet dilatih ilmu kanuragan, gerak lengkahna, jurus silat ti eta jalma. Dina hiji poe eta jalma anu jadi guruna dua monyet wasiat yen bakal datang muridna anu cikal anu ngaran Ki Sidik, anu ciri-cirina pinter ngubaran jeung ngabogaan ilmu teungelan inti cahaya panon poe. Ngan geus sabaraha taun eta jalma teu nemongan deui nganuduhkeun hiji pedang di hiji tempat. Dina hiji poe eta dua monyet kadatangan ku hiji jalma anu mamawa dua kitab. Manehna siga culang cileung, bangun aya kasieun, ciga aya nu keur ngudag-ngudag. Barang ret ka dua monyet eta jelema ngan sakilat notok puluk monyet anu panggedena tepi ka eta monyet kapaehan. Nu satuluina nyumputkeun dua kitab dina jero beuteung. Terus dikaputan deui mani gurung gusuh. Da meureun sieun kaburu aya anu ngudag-ngudag para jago-jago jeung sarakti. Pangna nyumputkeun dina beuteung monyet teh sangkan ulah kapanggih ku anu nareangan. Anu ngudag-ngudag manehna jeung moal nyangka yen kitab teh ayana dina beuteung monyet. Eta kitab anu keur diteangan ku para jawara silat di tanah Jawa. Eta jalma ngaku nama tabib di negara Cina, tapi ngabogaan sifat jahat tur talenges. Kitu dongengna eta monyet, nyaritana bari tungkul semu ajrih. Basa monyet anu pangheulana di ubaran ge geus tegue yen Ki Sidik geus datang ka eta tempat. Ningali ciri-cirina yen Jang Sidik pinter ngubaran anu gering. Ngan manehna hayang nyobaan heula kaayaan jeung kasaktian Jang Sidik. Nanya eta teh Ki Sidik. Mitra kaum dangu, dua kalangkang kokolebatan siga sili udag atawa memang keur ngudag-ngudag bayangan nu kaciri bebalicetan nyingkahan anu ngudag paneurieunana. Mun jalma biasa ningali dua kalangkang anu kacirina siga sinar koneng jeung hideung pasti nyangkana teh jurig atawa siluman anu keur sili udag. Bakat ku tarik-tarikna eta dua kalangkang lumpatna ciga cahaya anu pasusul-susul. Tapi lamun ku jalma anu geus nanding kana ilmu ngahampangkeun awak atawa boga paninggal anu awas tina kanuragan anu dipimilikna seperti Jang Sidik pasti ningali eta kalangkang anu ngalebat lir sinar teh sabenerna dua jalma lain jenis. Siga aki-aki jeung nini-nini keur silih udag. Banguna siga padumuk anyar, katingali model papakeanna model pakaian siga urang Cina. Sedeng anu ditukang anu gudag-gudag sing sarwa hideung, kaciri pisan eta mah jalma pribumi. Kaciri make baju kabaya jeung samping anu geus kuleuheu, tur dina sirahna nanceb cucuk gelung anu ngabentuk gambar kukupu. Ieu mah sigana teh hiji nini-nini anu geus ngabogaan ilmu kanuragan anu luhung. Kadenge nini-nini ngaheheh bari ngangkat leungeun satuluina ngabelesat puluhan jarum muru ka hiji lalaki anu make baju koneng. Bapak Buntung, rek lumpat ka mana sia? Masing lumpat ka alak Paul oge moal burung diudag ku kami. Terima ye jarum sewu nini. Cenah bari teu eureun-eureun ngahehe mata kukurayeun. Siet ser Puluhan jarum anu ngandung racun nyerepet nyeak lir kilat ngabentuk sinar hideung. Orokaya jalma anu tetela Cina sarua geus kolot teh muterkeun iteukna bari dibarengan ku tanaga jero ngabentuk bayangan buleud siga payung ngajadikeun hiji benteng anu kokoh kuat anu antukna jarum-jarum tadi muruluk
kana taneuh. Hiji oge teu aya anu keuna ka awakna. Hanya Nini centring oe ngerasa helang. Laung kasalahan oe. Tapi ka oe dimusuhan ku Nini. Cenah ku bahasa logat Cina anu ampir teu kaharti ku jalma anu teu biasa ngobrol jeung manehna. Montong loba bacot babah cengpu. Kadiekeun kitab nu ku sia dipaling. Eta lain milik sia deuleu. Cek Nini centring nyarita ti kemong-kemong bari molotot. Hanya oe teu maling kitab. Oe ngan mawa salung utuh, sawatu utuh, jeung senal utuh. Kituna teh bari sarua ngahehe siga ngaheureuyan si Nini. Papa gelo. Bagus. Kau ngaheureuyan kami. Buru kadiekeun eta kitab. Kituna teh calepung suku si Nini ngan sakilat najongkeun sukuna ngagunakeun jurus sepak kuda beger bari ngahiuk bangbaraan. Hiuk cedak. Nanggal pisan kana gadona babah cengpu. Anu teu nyangka si Nini rek narajang ngabongohan. Mitra kaum dangu lamun lain babah cengpu keuna ku tajongan si Nini geus tangtu ancur atawa ngaceleng jauh kabantingkeun ku tanaga jero si Nini. Bek, julger. Dua tanaga diadu. Aduh, alah hanya. Cer tina sungutna si babah bijil getih. Jari jeug babah cengpu ngajari jeug nahan awakna sangkan teu labuh. Bari sukuna rada doyong tuluy ngagorentel nyingkahan panarajang si Nini anu terus najongan. Bari najongan si Nini centring ngaheumatkeun leungeun nu pinuh ku jarum racun. Ser nyerepet puluhan jarum racun mulu ka si babah cengpu anu keur gogorentelan. Celeng si babah ngaceleng make jurus simeut ngaceleng anu tumerapna jarum-jarum tadi ngeplos sawareh. Ngan aya hiji jarum anu teu kakemot ku si babah nyerepet nengel kana dada beulah kenca. Ces, jarum nojos. Hanya. Si babah ngagerung telila kubrag awakna ngagubrag kawas nangka asak. Bleg, satuluyna ngagoler kapaehan. Ku si Nini diburu bari ditotok palebah dada na anu maksudna bisi hojah deui. Ku si Nini si babah cengpu digarada disasar bajuna sigana neangan kitab anu ceuk pikiranna disumputkeun di jero jubahna. Mitra kaum dangu bakat kurusuh ngagarada jubah na babah cengpu leungeun si Nini teu karasa nepak kana palebah palangkakan calanana si babah cengpu. Kerenyed sukuna si babah cengpu ngarenyed katingali siga anu aya nu nyurungkuy ngan bletrak we disintrek ku si Nini. Atuh pugu babah cengpu anu kapaehan sekaligus hudang bari calawak. Aduh, dasar orang tidak punya perasaan. Cenah, ngan lengrek kapayahan deui, da teu puguh rasa keuneunana bakating ku nyeri. Si Nini centring geus beak pangharepan, sabab anu diteanganna eueuh. Sakitu digarada oge weleh kitab anu diteangan teu kapanggih. Bakat ku ambek ngan bletrak. Bujur si babah cengpu ditalapung nepi ka ngaceleng krosak kubrag kana hiji rungkun anu pinuh ku jukut di lebah jungkrang. Leos we si Nini ngalios bari manyun kutuk geneng sabab anu diteangan teu kapanggih. Kadon manggih orai bedul milik babah cengpu. Mitra kaum dangu Nini centring teh kaasup kokolot anu dipikaserab. Dipikasieun boh ku golongan bodas, boh ku golongan hideung. Pang-pang nama ku golongan hideung. Sebab Nini centring tara mere omer lamun kapanggih para penjahat jeung rampog-rampog keur ngalakukeun kajahatanana. Geus tangtu dipaehan tara aya anu nyesa.
dipateni didinya keneh. Kitu deui ka si Babah Cengpu. Nya ge tabib tapi dinang baran pasena sok menta buruhan anu lain saeutik. Jeung sok maksa mirusa ka kaum wanoja. Ngan sinini mas kene boga kanyaah kana pangaruh katabibanana anu dipimili ku Babah Cengpu. Sabab zaman harita mah masih kene hese neangan jama anu boga ilmu dina urusan katabiban. Mitra kaum dangu Nini Centring kawentar dina teungeulanana anu disebut teungeulan tulang musnah anu dicampur ku hawa racun anu kacida sangetna. Lamun musuhna kena ku teungeulan tulang musnah salian ti awakna hancur oge parat jeung tulang-tulangna bisa remuk. Katambah Nini Centring boga pangabisa maledogeun pakarang mangrupa jarum-jarum anu ngandung racun anu hese ubarna iwati manehna anu nyaho kumaha cara ngubaranana. Mitra kaum dangu jang sidik anu ti tadi nyumput dina luhureun tangkal anu gomplok dauna meuni jelas pisan ngalalajoan kalakuan eta dua jalma anu obrolanana matak jadi perhatian keur dirina mah. Ras inget dongeng monyet anu beuteungna aya anu ngaputea. Jadi ieu manusia anu geus salenges ngabedel beuteung monyet anu teu aya ras-rasan. Cek jang sidik kitu nate bari terus turun ngalayang nyamperkeun ka si Babah Cengpu. Sit ngan sakilat awak si Babah geus dipayang dibawa ka nu rada lega. Sok digolerkeun dina jujukutan. Karasa awak si Babah tiis samewe kawas es. Terus dipariksa palebah dadana belah kenca. Da sidik pisan tadi katempo hiji jarum nanceb kana dadana Babah Cengpu. Katingali lebah dadana geus hideung tanah racun geus nyaliara kana deket jajantung. Ngan kulantaran si Babah awakna kuat, pang-pangna tenaga jerona geus maneh. Jadi otomatis geus jadi benteng dina jero awakna. Mun lain Babah Cengpu tadi geus ngababatang jadi mayit. Ku ngameuna ge jang sidik bisa nangtukeun hiji racun anu nyayang dina awakna Babah Cengpu. Nganjang sidik rada oge kerung saub salah sahiji ubar karacunan model kitu mah nyaeta ku bangkong hejo anu aya di sawah atawa di bahangan. Sedengkeun harita rada hese neanganana. Jang sidik terus nempelkeun leungeunna kana palebah dadana Babah Cengpu. Bari musirkeun konsentrasina sangkan bisa nyedot jarum aya dina awakna Babah Cengpu. Plek kaciri hasup bodas ipis ngelun tina leungeunna jang sidik. Teu lila jung tapak leungeunna jungjungkeun hiji jarum napal di antara ramo-ramo na ngagawing kalimpudan ku getih hideung. Ari leungeun kencana ngadedetkeun kana sandepeun anu tatu. Bari semu didedetkeun berbae getih hideung ngalih. Jang sidik nganjalkeun leungeunna tepi ka bijil getih anu beureum semu koneng. Bray Babah Cengpu beunta manehna nyengir nahan ka nyeri. Saterusna ngutahkeun getih anu hideung. Ku jang sidik si Babah diwawalan hiji ubar warna koneng semu beureum. Diacelengkeun ku indung leungeunna jeung curugna teu beda siga anu nyintrek. Nu temerapna eta obat ngacleng asup kana tikoro Babah Cengpu. Ser klak katereuy mani beneran pisan nyeplos. Aneh sangeus eta ubar asup kana tikorona si Babah getih anu kaluar jadi beureum. Anu satuluyna ngalempreh bangun cape teu lila kuniang hudang tuluy diuk merong kajang sidik bangun anu heran. Anu saterusna pok ngomong, "Haya, oe ngahaeukeun loho, oe geus ditulungan ku ujang elu, tapi oe aca ngalti ka elu, ujang bisa nulungan oe. Sapeneuna elu ujang saha
Cenah bari nyekelan dadana anu karasa panas. Aki engko ulah loba tatanya anu boga mah aki engko kudu buru-buru neangan bangkong anu rupana hejo bisi racun nu masih nyesa di jero dada leuwih nyaliara. Aki engko kudu buru-buru kaubaran. Biasana racun kitu ngan ukur bisa tahan sapoe. Kitu ge lamun dibere ubar ti kuring. Cek Jang Sidik kitu nate bari rek ngaleos ninggalkeun si Babah. Hanya lu ujang lek ka mana hanya oe walum tahu ujang saha. Cenah Kuring Sidik aki engko. jawab Jang Sidik ponok. Oe tahu sakala haya lu ujang anu ngaran Sidik geus kasoho wisa ngubalang jiga oe haya. Cek si Babah kitu nate manehna siga nu atoh panggih jeung Jang Sidik teh. Alo ujang Sidik teu menta wuluhang samalaha oe halus bayal ulut bieu ngubalang oe. Kitu nate ngusiwa nyokot duit. Golosor duit emas dibikeun ka Jang Sidik. Ku Jang Sidik teh ditampanan bari sirahna gigideg tanda teu menta buruh. Waktos nabaraya ka Bujang Sepcag Sidik budak ajaib bagian katilu urang pungkasila. Insyaallah urang teraskeun ka bagian ka opat. Antos bae. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com